cuma ita bikashfi hijabil nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatiha cok bersihan guys dunia geus eueuh bisa alhamdulillah berarti kan tahunan makhluk geus eueuh berarti kan tahunan bot nafsu teh kan dibagi heula aya nafsu iblis aya nafsu malaikat eta kitu heula tah make skala heula deut nafsu iblis tek hideung nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula supaya kahartiku sorangan guru teh mere putih nafsuna dibaca ternyata iya berarti mun nafsu ieu iblis nafsu ieu malaikat nafsu ieu iblis nafsu ieu malaikat nah engke ka dituna make lelembutan latifah ngaranna kitu heula ulah datang ka urang ka iblis jadi urang teh bisa tapakur sorangan oh ieu mah nafsu iblis ulah oh ieu nafsu malaikat seg jadi boga ukuran urang lamun teu guru moal bisa ukuran moal nyaho ukuran iblis pajar malaikat malaikat pajar iblis salah teu boga ukuran hese mantap kudu boga guru lain langsung tamat berangkat pakai jubah anu panjang gede udang-udang emang torekat jubah emang torekat teh udang-udang atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna kitu mah tah si eta ge kitu si eta guys dunia apa makhluk apa nafsu apa setan ini setan teh kan dili ku ahli tarekat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan makhfiyya ana ingsun iku kaya simpenan kang den samarkeun Fahbabtu maka demen ingsun anwalap yen taden kina waruhi ingsun fa khalaqatul khalqa maka ngadamel ingsun ing makhluk fabi arafuni maka kalawan sabab ingsun ruh ya khalqani ingsun lihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insan li ma'rifati akarna ikilah iki kuntu kanza dari manyata apa satuhunna Allah ta'ala fa khalaqtul khalqa jaka apa satuhunna Allah Ta'ala iku ngadamel ya Allah yang manusia li ma'rifati karena ma'rifati Allah bal ma'rifatu ala nawaini maka utai ma'rifat iku tetap ingat serong warna ma'rifati sifatillahi Ta'ala suwiji ma'rifat ing sakehe sifat Allah Ta'ala wa ma'rifati zatihi lan ma'rifat ing zat Allah wa tamarifatu sifat takunu hal wal jismi fid darain maka utai marifat ing sakehe sifat iku ana ya marifat iku dumduman jisim ing dalam dasaror wa ma'rifatu zat takunu hal ruhil qudsi fil akhirat lan utai marifat zat iku ana ya marifatu zat iku dumduman ruh qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadamal sapa Allah Ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudus wa hum muayyaduna biruhil qudus wa hatani ma'rifatan cek Allah tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya ma'rifat supaya nyaho ka kaula faman lam yarifhu maka jelema nu teu nyaho ka Allah kaifa ya'buduhu da kumaha bisa ibadahna ka Allah janyaho ge henteu di mana-mana urang can nyaho ka Allah ibadahna sadaekna
sakadar budaya. Maghrib lantaran rame main bola jeung teuing teu salat ge teu wauh ka Allah. Isya lantaran tunduh teu salat can wauh ka Allah. Subuh teu hudang can wauh ka Allah. Kos kitulah jelema nu teu wauh ka Allah. Ibadah sadaek-daek main HP sangeunahna. Aya mbak dibonceng direm teu puguh karuh abeh tuh kan. Jadi kudu wauh ka Allah. Bal marifatu innama tasulu bi kasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi. Marifat bisa hasil ku disingkapkeun hahalang nafsu an mir'atil qalbi tina kaca ati bitasfiyatiha ku dibersihan kaca enteng lamun teu dibersihan timbul jamur kebal-kebal teu bisa pake ngaca mobil lamun teu dibersihan jamuran. Ketika aya hujan kanyahoan teu jelas kaca remeng-remeng nabrak. Itu kene berbagai kaca-kaca lamun teu dibersihan teu jelas. Kumaha teh bersihan ku urang aya kacaan hate. Cara ngabersihan hate babari. Urang neangan minyak aju neangan elap belah dada urang hatena belah minyakan lamun aya minyak kasapirtus beuleum paeh bisa. Jadi ngabersihan hate mah kacana bikasfi hijabin nafsian mir'atil qalbi carana bitasfiyatiha dibersihan. Iji ulah aya dunyaan hate teh satungtung aya dunyaan ngaco hate ulah aya motor ulah aya mobil ulah aya sepeda ulah aya karung ulah aya nanaon moal ulah aya bersihan. Urang merenung zati lamun Kangjeng Nabi marek sarete kabeneran aya anu mawakeun dahareun eta Kangjeng Nabi langsung ngagero-gerokeun ashabu sufah dibagi-bagikeun. Kebeneran aya nu ngiriman duit 1000 dinar. Kangjeng Nabi kaluar heula ti imah langsung dibagi-bagikeun ditaros ku sahabatna Tuhan make ejeung dibagi-bagikeun deui cak Kangjeng Nabi ulah keur salat Isya inget di imah aya duit anu kikiriman. Nah ieu ulah keur salat aya bayangan duit teh aya kene nu mantak gegeuraan bae nu biasana mantap salat Isya Kangjeng Nabi diuk rada lila ieu mah buru-buru mantak sahabat naros aya naon tuan buru-buru amat deuk ngabagikeun duit percis kos Haji Pendi bener Haji Pendi bener ngaji pan buru-buru amat ieu tas salat Isya teu gegeuraan biasana sok rada wiridan bae buru-buru amat beusi tinggaleun deuk gariung pan berkatna lumayan. Kangjeng Nabi mah dek mikeunnan duit Haji Pedi mah gegeuraan dek neangan duit pan eta mah bapana goblok tah mah gegeuraan beda mentak di dieu aya bahasa ternyata Nabi ge pernah horenganan di dunia salat di jero hatena terganggu ngan ai urang mah terganggu da kulantaran resep kana dunia Kangjeng Nabi mah lantaran aya dunia can kabagikeun kaganggu sakedeung gegeuraan Kangjeng Nabi dibagi-bagi cek Siti Aisyah nah Tuhan make buru-buru
cek Kangjeng Nabi kula teresep jasa mun sare masih kene tersisa aya dunia di imah. Pohara jasa tuh geus ngadege jauh atuh boro-boro dek bagikeun potongan si eta mah puguh dek neangan deui padahal nu di imah ge can kadahar cau aya keneh dek neangan cau deui pan eta mah tolol jasa tah ieu urang hese jasa tah dunia ulah aya geura dunia di jero hate bersih sageusna dunia ulah aya makhluk kan urang mah inget ka bos sebab ayeuna urang teh anak buah bos urang mah inget ka bapak buah lantaran urang jadi anak buah urang mah inget ka pemimpin-pimpinan lantaran urang nu dipimpin selalu kitu bae nu mantak moal jadi wali-wali moal datang ke kiamat kita makos gitu masih kena aya makhlukan di jero hate moal bisa piceun ieu cara ngabersihan hate bersihan geura hate carana merenung awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel bukti moal kebel jabapa geus eueuh komo bapa kolot tatangga geus areueuh engke ge kagiliran sia bakal eueuh ketika pae sok maneh datang ka kuburan maneh pae datang heula ka kuburan tanya ahli kubur ulah zarah teh hayang sugih ulah zarah teh hayang naik jabatan goblok teh zarah kos kitu mah tolol komo teh nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia ku wali namantak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurang nama lantaran niat teu beres satu sisi batur ka Mekah di sisi lainnya nama meuli mobil nini hayang ka Mekah ngajualan harta anak kotok ge dijual ai pamimpin ka Mekahna meuli Avanza teu etis sing ade ibadah sing ade kecuali dek nganter bae yang malillahi ta'ala besi salah ajunya nana mere lain deui teh urusanana aju bae dikembangkeun ge aju bae dikembangkeun asal rada deureus bae dikembangkeun supaya mere kumaha tah eta teu beres teu beres ge bersihan hate tafakuran tanya ahli kubur lamun teu mah zawad nu maot jelema sugih tanya di luhur kuburan teu sondor maca Fatihah teh kudu urang datang ka kuburan diuk hei Zaid maneh geus sabaraha taun ieu maot seakan-akan nyana ngajawab oh geus aya 10 tahun mah Zaid hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh mobil ambalaya perusahaan maneh pohara pemajikan leuwih ti hiji ku aing deuk ditanya ku ari ainal ahlu ka mana ku ari pemajikan salin ganti maneh Karawang Subang mana pemajikan ainal walad mana anak ainal mal mobil ka mana perusahaan ka mana ayo ainal bait mana imah nu ku maneh dibangga-bangga ayo mana ayo gerak nyanang ke ngajawab pemajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam sabaraha maneh boga pemajikan opat tinggalkeun ngora keneh lain ngora-ngora deui meujana bahenol aja ku ari kumaha milik batur bergilir piala nggak jawab jangan tersakan ngajawab emang tengah jawab atuh kula tadi bagian bongan sia anak ke mana anak teu bareres lantaran tadi pasantren kan mobil rebut anak sawah ribut keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah
Juk kuari kumaha? Kuari kumaha ya karasana? Nadimna masalafna. Kaduhung kau. Kaduhung. Pagawean nuti heula nadimna masalafna. Pemajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur ngutuk ka kaula. Gara-gara nyandung haju ieu gilirna henteu adil. Oh, ieu kula dikutuk di jero kuburan teh. Mobil nindihan kula, sawah nindihan kula. Pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna masalafna. Ngajawab. Tah, kembali ke diri orang tuh gini. Nu loba harta ditinggalkan, pamajikan ditinggalkan, segala ditinggalkan. Awak ulah hayang sia kana dunia ulah hayang. Hina dunia teh, jore dunia teh. Lalagaan dunia teh. Ngejerumuskeun cak Kangjeng Nabi ad-dunya bahrun amikon gorikon asung kacir. Mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar. Tuh jangan bang kos gitu bebas goblok tolol panjana. Mobil jual meuli deui malah menyala malain jual dicokot kuno harari deung teh orang Ambon. Aja kunyana dipertahankan. Orang Ambon diajak gelut goblok tolol. Padahal mah atuh geus datang ka waktuna. Kuduna mobil qadari khairi bae wasari. Nasihatan awak urang tafakuran. Awak kai hayang ka Allah mah cenah kudu ninggalkeun dunia, kudu dinangkel makhluk. Kulaya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulah aya piceun, tatagenan kana harta piceun, tatagenan ka bos piceun, tatagenan ka atasan piceun. Urang boga kawau jenderal, tatagenan ka jenderal piceun. Urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tama. Ulah aya tatagenan hiji Allah. Ulah. Dunia geus eueuh. Makhluk geus eueuh hiji. Mentak kudu mengasingkan diri. Urang kudu mengasingkan diri ka leuweung, kudu mengasingkan diri ka gunung. Eta teh urang teh geus ulah aya hubungan-hubungan. Mantak jelema deuk ka Allah mah moal hayangeun boga HP. Satungtung boga HP berarti hubunganna lain deuk jeung Allah jeung makhluk. Ulain kitu cenah ieu mah kiai, ieu mah pan boga urusan usaha, berarti kan boga urusan usaha lain jeung Allah. Lain kitu cenah ieu mah boga pamajikan, berarti kan tatagenan jeung pamajikan. Lain kitu cenah ieu mah pan kula boga bos, berarti tatagenan ka bos. Tu cenah. Lain kitu mah kudu kumaha ulah urusan jeung dunia urusan jeung makhluk mah atuh tah mah hese, nu mantak jadi wali hese teh gos kitu bego. Mun babari jara di wali kabeh. Emangna wali ngan zikir doang, illallah aja boga hubungan jeung bupati jeung gubernur. Ya. Kos kitu mah ahli torekat mikung kos kitu. Norekat si kos kitu. Ujug perkumpulan torekat tapi kudu udunan, manya torekat udunan. Torekat melepas ti dunia, lepas ti makhluk. Ulah aya. Cenah tuh urang moal kaambeuk ke manusia eta penyakit karena hayang diambuhan ku jelema. Atuh engke jelema ngabutuhkeun ka urang eta penyakit carana nu kos kitu mah. Tarekat balain kitu Allah. Atuh batur ke ka urang kumaha ulah pikiran batur aing sorangan. Engke cenah kumaha lamun ngondang ngariung eta ngaranna lain tarekat, sagala hayang diondang ngariung, sagala mamaca hayang diondang goblok. Lain kitu tarekat. Hiji we ka Allah. Cenah emang kudu kitu hirup. Nah, lamun sia nanyakeun kudu kitu, berarti sia mah hirup syariat bae. Geus bae hirup di syariat bae.
Haju mun syariat ka sorga ngomong angel. Haju eta norekat bener tante ulananya bener jeung teu sia makos Amin Rais bae. Amin Rais. Itu mah kalau salah, masa hirup harus menyendiri. Salah. Teu nyahoeun bag-baganana nya. Teu nyahoeun ieu teh deuk ngalepaskeun dunia, deuk ngalepaskeun makhluk ketika geus bersih ulah hayang nanaon dianjurkeun supaya bermasyarakat. Ngaji jeung masyarakat. Ajak masyarakat ketika urang geus lempeng, ketika ngaji jeung masyarakat teu hayang dibere, teu hayang dimuliakeun, teu hayang diagungkeun. Anu ngomongkeun teu peduli kajen teuing can paham berarti. Ketika urang ceramah geus teu hayang amplop, teu hayang naon, hayang jerona. Eta pan eta kos kitu deui bae tolol teu Pak. Ulah aya naon. Geus berhasil deuleu. Itu khulafaur rasyidin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil. Deuleu tabiin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil. Deuleu para wali sanga berjuang berhasil lantaran teu hayang imbalan. Ketika urang hayang imbalan datang ke modar sia moal berhasil. Paling gajian imah. Paling beli mobil kos kitu hasilna. Ulah hayang nanaon. Waduh, cing natu mata mah hese, nu matak jadi wali hese ge. Geus kieuna lain zikirna. Sama illallah, nu cau. Illallah. Nah eta salah. Mengasingkeun diri dua hese ge. Nu matak torekat teh lain zikir mah sekadar alat. Norekat bepagawean tingkah. Teu kudu ngomong-ngomong norekat mah. Torekat abdi Naksabandi. Deh. Torekat abdi Qadiriyah. Deh. Tarekat abdi Supendia. Tarekat Supendia mengising ngalulu tamatu. Tuh geus teu kudu ngomong, tarekat teh kudu gege kajawan. Asal ieu dibere duit teu beres bikeun ka batur. Asal ieu kadaharan teu pati bagus teu didahar ku jana bikeun. Asal ieu pakaian dideuleun nu merekna kurang pati beres teu dipake, kumpulkeun ke jual. Emang sih begitu baik diajak bener nah hese diajak bener nah kadinya deui hese tuh jadi lamun aya jelema norekat kemudian babarengan jeung pamarentah ngadahar duitna lain 100% lain 90 dia 150% lain torekat temantak hese jadi wali kos kitu hesena. Kumaha lamun babarengan jeung pemerintah kemudian dakwah? Masalah. Aya nang geus usul mah. Asal pamerena ulah diterima. Aya tahu atuh pugu mah sia. Tuh, nyana geus ngajawan eueuh cenah kana. Janyana ge meureun hayang kabere bae. Yes. Jadi teh kudu ngomong norekat jeung urang ulah suuzon kanu jeung pamarentah, ulah suuzon deuleu heula. Gus Dur mah lain jeung pamarentah jadi presiden nya nama. Wali sanga Raden Patah mah jadi raja. Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasan raja sultan teh. Itu masalah. Asal ulah kabita kana dunia. Urang mah kakarak jadi kiai bae jadi kiai malah ustad. Disebut maji ke mana? Bobong. Mang Haji ustad atuh. Sia mana naon teh Mang Haji, sakumaha tukang lauk mang. Tadi mang, kayak tukang lauk kos gitu mah. Wayana ustad atuh. Eta kiai tolol, tak ustad tolol. Lamun di kiai-kiai yai bade ka mana? Tah kitu. Aing asana tiis kana hate. Tah eta kos kitu teh jurig da kiai kos kitu. Komo ieu mah kiai lain, ustad lain make kaha Supendi, tambah bapana jurig. Mbahna tah mah. Norekat teh dua teh senyum-senyum be kajeun deui nya ngaku norekat dideuleu heula langkah-langkah lain-lain bae kajeun teh nya ka urang ngomongkeun geus sok sambarangan we deuleukeun tungtung nu lain mah lain bae kajeun kukum wajeun teh kuku mah nya Habib 1 juta kali Habib lain-lain bae bab torekat nya putra kiai sanajan putra kiai lain-lain bae ieu mah urusanna norekat.
jauh tina dunia, jauh tina makhluk kara. Oh berarti cenah norekat mah kudu susah tuh, siapa bodoh? Siapa dasar bodoh hese diajak pinterna. Alabatan hurang siapa? Jaga hurang nu bodoh mah. Sebab kadeuleu otakna teh di hulu. Lain gitu. Urusan dunia, urusan Allah. Usaha. Cenah pabelit kiai nu mantak siapa pabelit bae ja bodoh. Pan cenah tadi ulah resep karena usaha pan dagang. Tuh, mantak angel ngajina. Angel teu meunang cepet-cepet teu meunang. Mantak kitab ieu mah teu meunang diaji ku pantar-pantar sia teu meunang sabarang. Sia teh ka saha cenah kiai? Ka eta. Ieu mah kudu kelas masantren. Kelas anu geus mantep karak gaji ieu. Da cenah kiai kula mah deuk dilarangnya deuk ngadengekeun moal dipake ya Gus mah. Ya masih mah hanya doang. Moal saha nu deuk make. Jaman tas ngaji ieu aju minta doana supaya dagang maju. Deuk nanaonana tuh. Kakar kecil keneh aing ngaji. Anti dunia aju minta doana. Pan eta jelema ngelana goblok eta pan. Aturan mah ke isuk deui ke ulah kuari. Ieu tep nyarnya asapan. Masyaallah. Ieu urang keur diajak kalalakon tentang ilmu kawalian. Ya nu penting mah nyaho bae heula. Nyaho bae heulanan. Jamake mah moal atuh. Buktina boro-boro nyepi sabulan, nyepi saminggu, boro-boro ye. Pugu kakarak ge jam 12 batu ditelepon. Hei ka dieu. Ka dieu ka dieu. Emang naon? Ieu aing sepi sorangan pan cenah norekat. Pan kesepian tolol teh coba. Ieu eta teh lain norekat tuh kos kitu mah. Ngaranna ngahakekok. Hese. Nah ieu nu mantak urang ulah sembarangan. Si anu norekat deleula. Deleula ketika dibere ku pamarentah nariman teu. Buku pondok ge cenah nang di upati. Geus putus langsung. Lain norekat. Hakekok. Ini supaya jelas kan. Ulah jorok sembarangan pan aing zikir datang ka ngabudah. Leuwih ti ngabudah sia zikir. Lain pan maksudna ge lain sa zikir-zikir na itu rekat bade usul ilallah. Padu zikir mah atuh teu kudu make label torekat atuh. Ya haji pendek ge zikir mah terus bae ilallah asal dinusugih bae kencang ilallah tatangga bae nu susah la ilallah tak ya ese mantak ese mantak terjadi 1000 hiji ge nu jadi wali ku hese sakabupaten Tangerang bae aya bae sakabupaten Serang bae aya bae sakabupaten Pandeglang bae aya bae ieu nu diangkat jadi wali nu usul bae aya bae lantaran hese kudu ngasingkeun diri lain sabab pinter ngaji bae lain zikir bae tapi ieu anti dunia anu hese ji Habib Lutfi aya nu mere ke mobil Mercy teu dipake-pake dibikeun Habib Lutfi di Kunagara dibere 3 miliar kamari ke Multaqo dibikeun teu diterima ku nya saya masih mampu untuk membiayai teu diterima ji emang kumaha kitu eta teh jaho lalakon Multaqo kamari teh deuk dibere 3 miliar ku pemerintah tidak haji nang ti mana wallahu a'lam tah torekat ieu mah dengan make label torekat mudah-mudahan pemerintah bisa nyumbang poharan teh coba yuk ngaran pondok pesantren nage geus lain lalagaan pondok pesantren Al-Kursi pondok pesantren Allahil Mahfuz pondok pesantren Sidratil Muntaha budak ngaranna ge luar biasa tama pondok pesantren Jannatun Naim teu kira-kira teu waniun nyana nyebut pondok pesantren Jahannam lalu lagi haritakeun torekat bapak sese mentak saeutik anu datangna saeutik batal torekat bener nyaran torekat ijazah batal mentak teu naik aya nu di ijazah teu naik torekat mah lain haju ijazah terus cara ngaji amil haju beres terus lain kitu
dideuleu afal jeung ahwalna datang ka mana ulah wakan teruskeun si guru mursyid jang naon diteruskeun ngan sakadar ngabau sungut doang ulah tarekat mah di bawah bimbingan di dieu heula aya teu naik-naik pada datang ka pae di dinya bae namun nyana naik mata dibimbing terus mursyid ngaranna ieu mah lain ijazah tah ieu kuari di Sugro nya engke minggu hareup ka di Kubra ajung ieu teh di Kubra atuh beres teh salah tah guru torekat teh saralah tah ieu urang ngaji teh keur bag-bagan torekat salah mentak eta Abah Anom disaralahkeun ku Kiai Engan ai nyalahkeun langsung pan zikir ai teu nyalahkeun pan kuda-kudana salah hanya senyum-senyum lah kiai-kiai di Garut Tasikmalaya Ciamis Bandung Tangerang kabeh nu nyarah mah lain kitu lamun nyadana nanya mah dibejakeun kulantaran besi jadi fitnahkeun antep di Pandeglang anu salah senyum-senyum zaman Buya zaman almarhum senyum padahal lain gitu kok jadi kos gitu sih masa norekat dari rame gitu dia jadi taek-taekeun jadi kalalubra kan aya wilayah itu Sugro aya wilayatul Kubro nah kuari nu Kubro diganti Kubra atuh lain asa deui nu batak dina haul teu meunang ngondang sakabawana ku ukurannya ketika ngahaul ngundang berarti nyana hayang didatangan berarti hayang didatangan ku makhluk besar haul mah mengenang teh guru tarekat silsilah adapun batur milu dikersakeun ku Allah kumaha kadar urang ngondang salah tanu aya nu ngondang haul salah ini salah nu sabenerna mah berarti nya hayang didatangan ketika hayang didatangku mah itu salah syariat mah ngaran sakabawa kabawawana ku hakikat hayu bae aduh cenah haul saeutikan jasa atuh neuk naon ngomong saeutika atuh hayu bae datang ka mana kadar kayakinan nyana ieu mah ngundang diundang kabeh salah lain gitu mun endeut jang tausiahna bae ngondang saha eta mah ngabejaan bae bila berkenan mangga henteu ulah jadi masalah kos gitulah tarekat mah berbeda jeung maulidan cenah kos maulid ge luhur-luhuran maulid ngannya namakan syariat ayo masyarakat ayo karumpul yuk urang berjanjian ayo wah aju pengen dimaca sorofal anam pohara jasa begitu dibaca bubar puyeng sekian puyang ada ngena puyang baru ubar lain sekali bubar teh lain sekali matak dicaritakeun teh geus kajadian bubar nah ieu keur carita hese lain lalagan kumaha ieu tah bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatiha cok bersihan geus dunia geus eueuh bisa alhamdulillah berarti kan tahunan makhluk geus eueuh berarti kan tahunan bot nafsu teh kan dibagi heula aya nafsu iblis aya nafsu malaikat eta kitu heula tah make skala heula deut nafsu iblis tek hideung nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula supaya kahartiku sorangan guru teh mere putih nafsuna dibaca ternyata ieu berarti mun nafsu ieu iblis nafsu ieu malaikat nafsu ieu iblis nafsu ieu malaikat nah engke ka dituna make lelembutan latifah ngaranna kitu heula ulah datang ka urang ka iblis jadi urang ke bisa tapakur sorangan oh ieu mah nafsu iblis ulah oh ieu nafsu malaikat seg jadi boga ukuran urang lamun teu guru moal bisa ukuran moal nyaho ukuran iblis pajar malaikat malaikat pajar iblis salah teu boga ukuran hese mata kudu boga guru lain langsung tamat berangkat pakai jubah anu panjang badek udang-udang emang tarekat jubah emang tarekat teh udang-udang atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna kitu mah tah si eta ge kitu si eta guys dunia eueuh makhluk eueuh nafsu eueuh setan
setan teh kan deuleu ku ahli tarekat. Moal ku Imam Syafi'i ditonjok, cek. Moal Tuan Syekh Abdul Qadir teh nampiling setan. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir geus riyadhah terus we 3 tahun, jol we setan merupakan ngarupa cahaya. Abdul Qadir kula teh pangeran nu kumaha disembah-sembah. Be maneh teh ibadah berang penting zikir bae karasa ku kaula sebagai pangeran. Geus pohara semua laya di dunia model maneh mah geus bener-bener di aku ku aya sakitu geus datang ka dieu bae Abdul Qadir stop maneh mah bebas teu kudu salat. Goblok ceuk Abdul Qadir. Tolol sia iblis sia tepak ku Abdul Qadir tampil bae. Ngaprit. Eta raja setan, ku anak buahna kan dilayan kabeh. Oh. Aya naon tuan raja? Waduh puyeng aing ditampiling. Ku Abdul Qadir ini aya naon raja, aya naon gua. Emang kunaon itu? Aduh teu bisa kagoda aja dan teu bisa kagoda ku aing. Anya ku muridna. Tuan, eta tadi nampilin setan. Ku kanyahoan setan. Masa setan nita eureun salat? Kanjeng Nabi anu sakitu poharana salat terus bae datang ka barareuh. Terus bae datang ka maot teu eureun. Ieu mah ingka karang sakieu bae tita eureun salat setan curi teu mokos kitu mah. Mentak urang hakekot teh ban hakekot kos itu. Waladzikrullahi akbar, zikir teh leuwih agung tibatan salat. Teu kudu salat, teu penting mah zikir bae illallah. Geus banding dikasumurkeun dah mah geus. Dikasumurkeun dicor sumurna ge. Kok kita kos kitu. Ye, sambarangan bae. Dan ngan teh kajahoan bae nu salah tarekat teh saha nyawa. Sumputkeun ulah kanyahoan boro batur pamajikan ge ulah nyahoan bae urang norekat. Ieu mah bebeja ke masyarakat besi kula teu aya hampura kula keur uzlah. Udah. Alhamdulillah kula keur norekat kuring mudah daroakeun ku kabehan mudah-mudahan kuat. Eta mah ongkos dek calon lurah. Oh ya, ese. Nah, lamun bisa bitasbiatiha, mun geus bisa payaro piha jamalal kanzil mahfi. Sirri lubil qalbi. Bakal nempok kana kaelokan Gusti Allah anu lir teu beda jeung simpenan anu samar pisiri lubil qalbi. Sakumaha dina hadis qudsi cak Gusti Allah anjing Nabi nu nyarita kuntu kanzan makhfiyan. Kaula lir teu beda jeung simpenan anu samar. Bahbabtu an nurafa makasim kuring mikaresep hayang dikenal. Kulantaran kuring hayang dikenal fa khalaqul khalqa kuring ngadamel haji pendi. Babi arapuni kulantaran kula nyahola makhluk ka kaula. Nanti kula urang nyahona ka Allah teh ku Allah. Sing hade. Mantak palihaza tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal khalqa limaribati. Jadi jelas satu Allah ngadamal makhluk urang ye, ngadamal manusia urang. Ieu teh jang naon jang supaya nyaho ka Allah. Mantak hayu urang iman geus ka Allah, geus nyaho. Kakarak nyaho secara ilmu. Ayo terus perdalam ilmu ge terus perdalam tauhid urang. Mana nu wajib di Allah, mana anu mustahil di Allah, mana nu jaiz di Allah, mana nu wajib di Kangjeng Rasul, mana mustahil di Kangjeng Rasul, mana anu jaizna sok geura. Kebelah dituna terus supaya datang ke rasa, supaya ngerti eta mah kafir, eta mah musyrik, eta munafik, eta mah geus jauh jasa ka Allah. Urang teh supaya wau ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tok geura perkenal. Nah, nu mantak urang daek ngaji ge, ieu teh mengenal Allah. Mengenal Allah melalui syariatna wudu kumaha, salat kumaha, diaji unggal minggu. Bisa minggu ieu nu kamari poho. Teu pinter-pinter tolol. Itu ngaji mingguan mah kos kitu. Nek iraha jadi wali na ulah wa kemikiran jadi wali. Jadi jelema bener we heulanan. Cak syariat geus hese jasa. Minggu kamari bae nu ditanya, sia minggu ieu pantanya ngaji kos gitunya. Minggu kamari nu inget ngan kareta doang tinggalin kareta. Misalnya tadi Gusti Allah teh lir teu beda jeung simpenan samar teu kadeuleu.